tuh orang ku ngaji kan ngenahin neuk zarah bae menta anter jarang anter tuh bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarang tuh bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun lagu Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat biasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasegala rupa kajadian teh Gusti kajadian-kajadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cak anjeun jadi kieu ieu budak kadoa kayak wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia siang ada kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogos carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh diampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar sadarat SD hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia
Numantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam ceknya jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga giagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang ki ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikiran nya janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karena kudang doang bisa jadi wali ih tah tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kiai akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmannya jeung sekolah tah teh carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal mah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa aya di aing beuh dik sanu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa diceritakeun naon coba alam aing mah nya diceritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti peuting tilok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atun bodoh make ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha abdi mah ge dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajian ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los
Oh gitu udah ditimbang sih boleh ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah jatuh bara ragus untuk rasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge sih kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu tak eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang ngideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun ge di kana neraka geus sakedeung lah tak aing macana kos kitu dadang sebel atuh geus geraheun ka sorga aju ka neraka nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai malik dilanat cenah atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadegan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin
Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung nu harirup menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Eta eta. Ye, cak nu milum maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Iya geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae menta anteur, jarah teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan teu kudu hadorotan sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu keneh ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu keneh teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener dari malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali be dijauh keneh. Wali geus kieu bae, Bang. Wah, Junet tuh. Kanyawan ku aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese Masya Allah nggak sudah saya datang ke orang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae nih cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu bodoh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohanana geus jamburak ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap Ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nganyana ge hatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye, ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana. Oh kitu atuh. Dibere metode Kanjeng Nabi Musa. Masya A'udzubillah sampai keur bener kena jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terjemahan. Falasbahu ta'zum bisyarafil arwah maka utawi birang-birang jasad Kuagung yasbah kalawan mulia pirang-pirang ruh faingkanatir ruh maka lamunana opo ruh-ruhe aripatan billahi kukang maripating Allah
muga syafatul asrar muga syafatun li asrari zat tur kang muga syafah kadue pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawa alaiha aziman syarifan Magana apa badan kang ngawangguya badan alaiha ing atase ruh syarifan iku kang mulya Ugdabasu minulan wargang denalap minhu saking badan apa pirang-pirang cahaya walasror lan pirang-pirang rahasia wa tabarraku bihi hayan wa mayitan lan den alap barokah apa bihi kalawan badan saking arah urip lan mati wa yazdahimun nasu ala gabrihi lan dadasakan sapa manusia ing atas kuburanane badan wa yustasfa biturabihi lan den alap waras apa kalawan tanah kuburanane badan Namun urang keur ngabahas masalah wadah jeung nu diwadahan. Bisa mulyana wadah teh kudu diwadahanana. Gelas eta bisa mahal ketika dieusian ku cai susu aya hargaan. Gelas eta bisa dijual mahal lantaran aya kopi. Gelas eta bisa dibareli ku batur lamun di jerona aya cai esan. Ketika gelas eta kosong atuh ditoler-toler bae ku batur lantaran eueuh eusian. Atawa aya eusianana cai aqua 2 tang ngabudeg-deg beuteung. Di mana nginum cai aqua ngabudeg-deg nu teu akur mah. Jadi tergantung kumaha eusina sakumaha kamari. Nah iyalah. Jadi wajadta zurub mutafawiyatan fi syarab walulu ala hasabi mazrupatiha. Nili kumaha nu diwadahanana baik asbah awak ngawadahan roh atawa azminah zaman atawa amkinah tempat. Zaman bisa mulia lantaran di zaman eta ngawadahan nu mulya. Tempat bisa mulia lantaran ngawadahan nu mulya. Itu keneh jasad bisa mulia di mana ngawadahan nu mulya. Cek di dieu falasbahu awak-awak urang ta'zumu bisa mulia bisyarafil arwah ku mulyana roh. Pain kana tirruhu arifatan billah lamun rohna ieu jelema roh anu makrifat ka Allah anu geus mukasyafah kana berbagai rahasia zat Allah atuh badan anu ngawengku kana eta roh model kitu agung tur mulya. Awak urang bisa mulya kumaha eusina kumaha rohna moal kaharti lamun urang nyaritakeun hiji jelema potongan awak nama hideung. Potongan awak nama jore. Mun diangsongkeun ka awewe moal anu bogoh. Neuleuh kumisna hideung lain putih lain. Berem. Diangsongkeun boro-boro ka parawan karang dage nyeunang ngajebian teu laku. Jelema hideung, jelema pendek, nuluy jasadna. Tapi ketika seseorang mengasingkan diri ke gunung, ngasingkan diri ke leuweung, ngasingkan diri di jero kamar bae, geus teu hayangeun milu-milu jeung karamean dunia, istuning ka Gusti we juntru. Diatur ibadah ka Gusti Allah sesuai aturanana. Matana diatur Gusti abdi dibere titipan mata ku Gusti. Cak Gusti ulah sambarangan dula deuleus sakahayang nafsu anjeun. Maka abdi rek ngagunakeun mata titipan ti Gusti rek dideuleukeun kana aturan-aturan Gusti moal dideuleukeun sesuai jeung nafsu.
Abdi beat ka guru Abdi rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti sesuai jeung aturanana matana teu pernah jelalatan boro-boro awewe nu jore nu geulis ge geus bete hayangeun we nele pemandangan dunia teh sakadar tafakur we ka Gusti begitu nele gunung Gusti maha kawasa Gusti nu ngadamel gunung begitu nele laut Gusti maha kawasa nyieun laut raja mana presiden mana jawara mana nu bisa nyieun laut moal aya begitu nele kota Gusti kakawasan Gusti presiden mana raja mana nu bisa nyieun nagara jeung kota pas kabeneran aya nu geulis Gusti kakawasan Gusti nyieun makhluk Gusti geulis amat hayang abdi aduh cak Gusti sia suka entung-tung gitu apaan hayang genang Gusti sebenarnya mah abdi hayang jasa ngan teu nyambung aya abdi hayang jasanya teu jasa tah ieu lah digunakeun ku urang sesuai jeung aturanana geus puguh salat geus puguh puasa geus puguh zakat geus puguh haji geus teu kudu dicaritakeun urusan para wali mah lain nyaritakeun anu wajib jeung nu fardu tapi bagian-bagian nawafil jeung fadilah seakan-akan ngalaksanakeun nawafil eta kos fardu dina pada istiqomahna teu meunang ditinggalkeunana geus beda engke jelema anu dumadeus ka Gusti per detik jeung per menit ketika tinggalin aya qadha lain bae nu fardu jeung nu wajib qadha teh sunah dikodoan geus wal kaharti ku urang antaran aya jelema tinggalin salat sarakaat teu berjamaah nyana tinggalin berjamaah nyana 27 kali salat sebab pun berjamaah boga ganjaran 27 ku hari geus eueuh nu diajak berjamaah sorangan salatna ngan 27 kali salat saha jelemana anu bisa nambalan kos kitu ugu urang mah hiji ge eungap hampir-hampir henteu tah ieu wali ngabersihan badan berangkat tina hate ruh teh supaya bersih lantaran ruh urang asli nama bersih di kotoran soteh ku mata jeung ceuli mentak ku Gusti Allah dibere dina Al-Qur'an penjelasanana Alla ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ngadamel manusia tina sperma jeung ovum dicampur aya cai mani lalaki doang eueuh opum awewe moal jadi manusia paling ge bau hangru doang kitu keneh cai mani awewe doang teu dihijikeun jeung cai mani lalaki moal bisa hangseur tapi dihijikeun cai mani lalaki jeung cai mani awewe diproses di jero beuteung jadi Habib Rozak sakitu bentukna sakitu kaayaanana tah geus wari ku Gusti Allah dibere sami'an basira dengekeun ku anjeun deuleukeun ku anjeun kakawasan tapi urang mah deuleuan lain dipake bertafakur dedengean lain dipake tafakur endahan pake sesenangan neuleuh sakumaha nafsu urang mata urang teh resepun mun neuleuh nu indah-indah hayu nafsu urang dihayukeun ngahayukeun mata malah eueuh di lembur ngahaja ka puncak nyenangkeun mata duit aya kendaraan aya awak sehat jabatan aya ceuli resepun jasa mun ngadengekeun suara nu indah-indah geus eueuh di lembur ka hotel terus gua hari timimiti jaipongan terus kadangdutan terus kanan gitu ngaranna berbagai-bagai suara-suara baik manusia maupun musik teu betah geus di Indonesia mah jangan sakikituna doang kaditu ka Inggris ngadengekeun berbagai alat-alat musik nu ngamainkeun kelas internasional geus eueuh di Mesir di Inggris mah ka Amerika ka Mesir aya tali perut
langsung di itu sakumaha urang we na ieu roh ka hijab roh ka hijab teu wauheun jeung Allah ka hijab roh. Tapi orang mah alhamdulillah jadi terus masantren terus berusaha tina 1000 santri geus bagus aya nu 100 ge nu wauh jeung Allah jasa marifat tina 1000 ku hiji geus pohara jasa. Warima boga maksud dek dedehesan jeung Gusti Allah diatur urang arawak urang teh sehingga pengaturan jasad beres make syariat kuari pengaturan ruh make thariqah. Terus diutar diatur make zikir, make tafakkur, make muraqabah. Makin ka dieu makin hebat, makin istimewa, makin bersih, hampang bisa hiber. Kawa kurang teh kahalangan ku nanaon lamun ruh nangis bersih hiber bisa. Lain lalagaan hiber teh hiber bebeneran. Lamun urang kuari roh urang bisa hiber teh hiberna lalagaan keneh. Urang teh kuari inget ka alam kubur keur hiber roh urang ka aljero kubur. Urang teh inget ka yaumul qiyamah mahsyar roh urang keur hiber ka mahsyar. Urang teh hiberan roh urang teh kabeneran kuari mah urang hayang nyaho ka bali ka kute hiber ka kute neuleping-ping padahal mah di jero kamar urang sorangan we dihayalkeun ku urang pantai kute. Waduh luar biasa. Belanda di dinya geus teu make sempak-sempak aja. Inggris, Jerman, Jepang, waduh Masya Allah nyelap urang Brebes hiji. Kerma hideung moe tambah hideung. Urang bule mah moe teh hayang rada hideung lantaran boga kulitna onar, boga kulitna berem putih geus balik ti dieu karageten barang datang ka lemburna uy bagus amat kulit jadi sawo matang. Inilah berkat di negeri tropis Indonesia di Kute geus dikunjungi ku urang luar negeri. Urang Indonesia nurutan nyana moyan urang moyan. Tadina di dina geus hideung atuh jadi leteng. Barang balik pajar uwa-uwa. Ulah salah. Emang orang Indonesia saturut-turutna bae. Ngatur moe milu moe. Tala lakur jasa. Jadi roh urang teh hihiberan. Eta teh kadeuleu tah ku ahli marifat mah hihiberan roh urang teh. Tah cenah mah nya. Roh urang teh hiberan ku ahli marifat mah kadeuleu buktina. Mama Ilyas ketika maot pan katingali ku Mama Sobari di deuleu. Waduh. Roh Mama Ilyas naik maot berarti kadeuleu kan roh. Ya Allah ya Rabb. Tak ku ahli marifat ngan teu ngaromong bae. Oh kitu mah cenah nya ge bisa neuleuh hitut. Ayo roh kada tangkorak sia meureun. Ayo itu mah lain kadeuleu kambo. Roh teh kadeuleu. Tah eta urang lamun geus caritakeun kos kitu rek percaya rek henteu. Rek percaya rek henteu kitulah. Madak para wali-wali Allah teh para wali Allah bisa leuleuh tah kadinya rek percaya rek henteu nu mantak ge iwati jelema nu ngarasakeun lah kana salat nangeunah iwati jelema nu ngarasakeun lah kana rahasia-rahasia Allah nu geus disingkapkeun ku Allah dengan kata mukasafah teh disingkapkeun jadi kadeuleu urang awewe dibungkus teh kadeuleu begitu disingkapkeun rokna uy kadeuleu barang disingkapkeun masyaallah ternyata hutan belantara kadeuleu dingkap. Nah ieu mah maknawi ihijab maknawi disingkapkeun ku Gusti Allah plek masyaallah. Nah geus lamun bangsa maknawi lelembutan kadeuleu roh kadeuleu. Wah, dina Al-Qur'an ge yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Pan gelinganan kos kitu, bener jasa. Lantaran ruh min amri rabbi, mun eta ruh urusan pangeran, mun ku Allah dek didelekeun eta ruh ka urang naon hesena. Teu meunang soteh dijelaskeun roh teh kieu, roh teh kieu.
teu bisa lantaran tama masalah lelembutan. Tapi lamun urang kuari urusan lelembutan, urus ku urang lelembutan awak urang. Timimiti latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhwal, latifatul nafas, latifatul qalb. Berarti urang teh geus bisa ngurusan masalah lelembutan di awak urang. Coplok engke roh urang teh bisa ngahiji jeung arwah-arwah muqaddasah. Ngahiji teh geus bisa nempo ruh si anu. Ngarep-ngarep kadatangan Zaki ya Kiai. Lumayan kamari sekupi. Kuari masukan meong. Kadeuleu tah gambaran-gambaran lirik mata anak. Celina. Wah, maknya percaya teu percaya. Geus kos kitu bae tah mah. Deuk percaya kajen henteu kajen. Ieu mah keur nyaritakeun dunia batur. Dunia nu hese jasa. Ruh teh diolah. Kumaha carana tah ngolah ruh? Berangkat ti awak heula. Lantaran urang ayeuna aya di alam nasut, alam kholku, alam pinuh kelalagaan, alam pinuh permaksiatan, alam pinuh pohoan. Kuari kurang dilempeng-lempeng melalui syariat, pas jeung aturan syariat. Kuari urang ngurusan roh, ndek nyaba ka alam malakut. Otomatis atuh irohna dibersihan bareng jeung ngabersihan zahir. Canggih sasetik-setik dibersihan ruh tina panyakitna, ujub, takabur, riya, hubul jah, hubul riasa, hubul mal, hubul dunia. Eta teh kudu dibersihan tambahan kuari tina hub-hubna. Kudu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Terus nu mana nu kudu ditenden, nu mana kudu dipicen, beres urang bisa. Bisa. Engke bakal robah sorangan. Urang teh teu hayang ke kana dunia. Awalna mah dipaksakeun, kabelah ditu nama teu hayang. Bisa jadi teu hayang, endek naon atuh lantaran dunia ieu fana. Kuari ku urang diudag-udag, isuk pageto bakal ditinggalkeun, rugi amat ke di akhirat. Roh urang heulanan bakal disidang ku Gusti Allah. Langsung eta teh isin amat lamun urang ngudag-ngudag dunia komo make ayat. Tah mulai ijid kana dunia teh, geuleuh kana dunia. Naon kitu ngaranna kitu jariji kana dunia teh. Embung sama sakali. Geus embung we kana dunia teh indah roh jeung Allah. Ketika zikir leng, ketika maca Quran leng, asa ngobrol jeung Allah, asa munajat jeung Allah. Selalu kuari bau, ngambe jelema teh bau. Ngambe omongan jelema teh bau, embung jeung jelema. Percis kos Kangjeng Nabi Musa. Ketika Kangjeng Nabi Musa mantas di Gunung Tursina, terus kalembur embung ngomong, embung neuleuh lantaran neuleuh jelema teh sato kabeh, bau kabeh. Andai kata teh dicagerkeun ku Gusti Allah, atung geus Kangjeng Nabi Musa teh moal bisa berhadapan, moal bisa nyampaikan ke masyarakat. Cabut deui nu etana ku Gusti tak balik deui, ja biasa deui. Setelah ngobrol jeung Gusti Allah, ngomong mukalamah jeung Gusti Allah, can dicabut ku Gusti Allah etana kebersihan jiwa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh embungeun neuleuh jelema, embung neuleuh alam perem, tapi teu nyasar. Gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa waktu can dicabut. Ketika geus dicabut biasa deui Kangjeng Nabi Musa. Nah, ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, padahal harita jeung pamajikanana aya seuneu, sedengkeun poek bebeja Kangjeng Nabi Musa ka pamajikanana putri Kangjeng Nabi Syuaib di dieu heula. Dek ka mana kakak? Dek neang seuneu urang teh kapan poek? Ulah lila atuh Kak, mangga. Ieu teh gambaran seuneu teh sakadar seuneu cek zahir mah, tapi kesdot ku maghnit Gusti Allah. Pamajikan nu sakitu geulisna keur meujeuhna luar biasa pika cintana, anu dedeuheun jasa pamajikan ka Kangjeng Nabi Musa, tapi eleh ku seuneu ditinggalkeun pamajikan nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Musa. Ulah ngabayangkeun pamajikan urang jore nyungir.
ieu mah pamajikan nu seungit gelis luar biasa Masya Allah mun dibuka bitisna cedaan pan urang mah barang dihitung 99 asma Allah nempel di dinya ngan cedak tah ieu mah lesah Masya Allah. Tapi ketika neleuseuna eueuh nanaonan teh pamajikan teh cicing di dieu tungguan kakak dek neleuseuna heula eleh ku seuneu. Secara zahir mah kos kitu, tapi lamun diterjemahkeun lain sambarangan seuneu panggilan Allah dibentukeun seuneu. Urang ge pan kitu pamajikan sakitu geulisna ketika urang hudang peuting tahajud neuleuh nyingkap teu jadi. Aduh eleh kuping-ping dua. Ceknya indahan ieu jeung tahajud tunggu nama boro-boro tahajud subuh ge henteu da eta urang Cikupa teh ka ditu teu beres. Nah kuari mulai dirapiah bersih roh orang kampungna geus ngarobrolkeun ai Zaid ka mana nya geus lila teu kapanggih bejana nyana di Gunung Garang keur naon jajepi bae rindu asana manusia sekitarna geus rindu kaki Zaid yuk urang teang yuk urang teang yuk ye depan kudu make mobil nyewa mobil sanggup titah kusaha hanya sekedar dek neuleuki Zaid di luhur Gunung Karang sanggup nu boga mobil sorangan panggilan Allah kasedot ku nur ilahi Allah kapanggih di ditu mung kapanggih janana jeung jelema di jero bae kulan ya kami ye teh lembur di itu ye salembur jeung anjeun geus di dinya bae kula mah teu kaburu lep eueuh soraan teh hayangeun kapanggih geus aing mah di jero bae zikir ka Gusti Allah Allah balik ti ditu bebeja ka urang lembur aya sorana doang budak aing teu kapanggih jeung jelemana cek nu ngadenge aing panasara amat yuk urang ka ditu brang ka ditu kadengela suarana terus ambalaya dengan sendirina gerak Allah lantaran di dituna aya nu cinta ka Allah abring-abringan ka ditu bari jeung teu kapanggih jeung senang bae neuleuh lawangna doang geus pohara padahal lawangna ge di wieuna ngantina awina ge geus lain awi nu normal tapi luar biasa indah jasa komo ngadenge sora komo bari jeung aya mah kadeuleu pohara jasa tah eta teh jelema geus dipake karindu ku manusia nyanana teu rindueun ka manusia rinduna hanya ka Gusti Allah doang mahal geus tah ketika nyana ngadoa mustajab da'wat ketika nyana caramah memberikeun mauizah nyelesep ketika manehanana nyaritakeun bahwa dunia hina nempel lantaran dirina geus hina kana dunia urang mah nu mantak ceramah terus bae teu nyurup nyananan can kasurupan ketika jaritakeun dunia hina henteu ka urang sebab di dirina resep jasa dunia kitu bae terus itu bae terus tek ieu mah geus murni jasa mantep jasa jasad nu hideung teh tadi teu mandi geus sabulan ketika turun ka handap jelema luar biasa teu kaambe bau padahal bau tega ambe bebejana seungit bae seungit bagus kunana teu kalimpudan ku cahaya ilahi tah wadahna hideung leteng pendek atawa kuru tapi nu di wadahna rohna mulia ahli Allah eta jasad wadah ka bawah mulia cicing di mana bae di lingkungan mana bae tetep dihormati tetep bae di mulia kajian teuingnya turunan Habib tapi tukang mabok Habib tinggal Habib embung kadatangan jelema baheula mah kadatangan Habib teh indah luar biasa di Arab tapi kuari aya nu ijideun keur mah teu nyaho kana kadar kehabiban di samping teu nyaho dirina mabok hate teu narima ruhani teu narima mulia tinggal mulia nang saha kitu ulah nyalahkeun Habib ulah nyalahkeun masyarakat salahkeunlah dirina teu wauheun jeung Allah lamun nyana dirina wauheun jeung Allah moal kudu hese kabeh ge ulah pangkat Habib pangkat caca ujianna dimulyakeun lantaran wadah kumaha nu diwadahanana goblok sia sasalaman ka aing cium tangan atuh emang aing kiai pan
tuh nya gitulah ieu urang lamun carita alam ruh terus nangis mulai pohara mantak cak di dieuna paing kana tiru arifatan billah lamun roh marifat ka Allah wauh jeung Allah kemudian mukasyafah kasingkap kana rahasia-rahasia zat Allah bisa nganyahokeun rahasia-rahasia zat Allah dakwa Allah kapan disingkapkeun nayalah kanal badanul ladzi tawa alaiha awak anu ngawengku kana roh nu mulya bisa jadi aziman syarifat yuktabasu minhul ama anwar bisa katembong kadeule kacokot cahaya manawi neuleuh beungeut nama hideung tapi kadeleuna bercahaya wal asrar jeung berbagai rahasia wa yutabarraku bihi hayyan wa mayitan jelema teu kudu dititah menta berkah hese tama kos kitu mah tama urusan Allah nu ngagiringkeun Allah kajen teuing wiridan wae hudang ti peuting bae ge ai ku Allah henteu digiringkeun henteu lantaran lain ahli Allah kadeleuna aja biasa bae malah dahar malah tilok puasa tapi Allah geus ridoeun lantaran geus bisaeun nyana teh ngatur-ngatur ruhani di alat barokah geus jelema kabeh hasud bakalna anu teu nyahoeun mah si eta budak kamari ya ja ibadah teh kadeuleu maca Qur'an teh kadeuleu puasana ditahan jelema hai ulah sok benta berkah ka dinya ka aing bang aing mah kolot aing kiai heulaan aing jeung nyana jadi kiaina tetep bae ruhani teu bisa nyambung ruhani menang nyieun Allah jeung ruhani ahli Allah tahan ku sabaraha kompi moal bisa bilukan jojore terus moal bisa kajen kukumah ge rahasia Allah geus jingkap di dirina ngan teu ngomong dirina batal mun ngomong bakal dipenta berkah ger hirupna geus maot ge sarua bae nu mantak wa yazdahimun nas ala qabrihi jelema jararah hararese diulah-ulah ge jararah bae nu mantak Gus Dur teh teu katahan per harina sabaraha ratus mungkin ribu aya kuari daftaranana per minggu kula pohoan sabaraha ribu diulah-ulah saha nu ulahna moal bisa dihayu-hayu titah zarah ka Soeharto malah Habib Rozak geus dibere duit titah zarah ka ditu duitna mah dicokot jarana mah henteu hawal Soeharto dikerahkeun kabeh bupati jeung camat titah merean minyak kipu doli ge kabagian nya teh eta minyak naon gara merekna teh Haji Budali naon gara jeung kecap atuh titah jarah ka ditu teh jarah tetep bae hese bae ruhani teh nyambung lain ahli Allah bisa nyebutkeun kos kitu di dieuna tertera wa yazdahimun nas ala qabrihi dibere hayang bae Bung Karno titah diulah-ulah di zarahan sabaraha kiai nu ngaulah ngazarahan ka Bung Karno sabaraha politisi nu urang ngazarahan ka Bung Karno teu katahan kiai nu ulah nitah nu ngaulah-ulah ngazarahan ge zarah di Garut aya kiai ngaulah-ulah zarah ka Bung Karno ulah tama lain wali ulah sapira tama pejuang dong ulah sekian tahun nu ngaulah-ulah zarah cak muridna mama keur ieu mah ngaulah-ulah lah ulah loba omong nyaho cak nya di Bandung almarhumah Abah besi kaditu zarah bae bah panjana mah lain wali teu nyaho bae urang mah penting wali geus bae zarah bae nu nyarahueun zarah bae Gus Dur sering jasa zarah ka Bung Karno nah eta teh hese kos kitu diulah-ulah zarah bae dititahan ka Soeharto saha nu daek zarah hese teh kos kitu kuari stop titah ulah zarah ka Maulana Hasanuddin moal bisa kuari coba dititahan titah zarah ka saha nu geus bae tata bupati teh eta embung malah anakna ge tilok zarah haol ge geus tilok geus hese teh mah kos kitu mah mentak dideuleu sanggeus maot loba nu zarah wali geus bae sakitu bae tah mah lamun eueuh nu zarah lain teh mah paling tarab solihin atau biasa bae asal geus maotna loba nu ngazarahan lain sambarangan roh mah teu bisa dibobodo
Roma tuh bisa dibobodo diajakan orang jarah ke mana kanu. Tuh hayang aing jarah kanu mun kanu mah hayu. Ji jarah kanu gitu dan sok kayak keris ragag tuh beda kan. Keris ragag di dinya. Jarah kawali mah motif keris, motif batu. Jarah teh hayang di aku murid deh ieu mah dinya aja keur hirupna wau atawa keur teu wau ieu mah tugas maut ge janyana mah teu maut ieu. Sugan be urang kadeulean kunyana lain sugan deh yakin ke di akhirat kunyana di awean ka dieu kudaon ieu peunih masuk jarah tah urang teh aya kadinya tah secara gaib tah beda deui jeung zarah ka bangsa nu serem-serem kitu lain deui tah mah tapak ujung-ujungna boga pesok koneng yang naon ieu pesok koneng lamun aya kunci di kitu gedong ngejetrek sorangan lamun aya awewe embungan toelkeun lamun tetep teu daekeun tojoskeun. Masya Allah demantak wa yustasfa biturabi bisa dialap cager dialap waras turobna demantak sidina Ali ku Gusti Allah dirahasiakeun kuburanana mun andai kata dipendem beak taneuhna kuari eta si Kangjeng Nabi jeung Sidina Abu Bakar jeung semua mun teu ketat Masya Allah lebu makom Kangjeng Nabi aya nu mawa dibawa ka dieu ka Indonesia ditenden lebu nu asli tapi sing ada loba nu teu asli ieu mah aya kebenaran kiai urang Cirebon dibere nyana wau aya lebu nu aslina eta deudeuh jasa ka lebuna da lebu kuburan ieu mah pan eta teh sabulan sakali dibersihan makom Kangjeng Rasul teh ku lebuna teh dikumpulkeun urang Cirebon kiai anu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir eta teh pan aya daftaranana nu pernah Kangjeng kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh aya daftaranana di Cirebon sabaraha di Banten sabaraha urang mah teu nyaho mantak ge tatanyakeun ge saha nu pernah kapanggih jeung Khidir hayang ka dinya Khidir mana ieu nah ieu aya hiji kiai urang Cirebon pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir kemudian nyana aya nu mere tah lebu makom Kangjeng Nabi asa Kangjeng Nabi bae diteuneun dihandapeun dianggel teuneun dihanapeun anggel eta mah asa ngimpi asa henteu tapi sare ngan asana kakarak ner doang sare dan kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngobrol jeung Kangjeng Nabi mantak ti harita tanyana teu kaluar-luar kemudian ka Gusti juhunkeun Gusti abdi geus resep jasa ieu kapanggih jeung Kangjeng Nabi lamun abdi ayeuna dipanjangkeun umur bakal nambahan dosa abdi mah manding maotan we 40 poe harita maot daftaran nu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir sampekeun ka ayeuna aya daftaranana tah mantap coba urang deuleu daftaranna di ditu aya barang aya kapanggih di Cinglu itu mah jadi santri Korea atau apa tuh nah iya mah ala kadar secara global mun nyaritakeun roh ti asli na heula meresihan panyakitna moal kuat urang bakal lenglengan bakalna sebab dimensi urang kalam nu itu bakalna poho ka awak dicaritakeun ada doang ge dicaritakeun bakal poho ka awak sorangan urang lamun salat geus poho ka awak berarti urang teh leuwih mengutamakan roh urang mah kuari lantaran inget ka awak urang roh urang nu poho lamun urang kuari ngabahas roh terus lalaunan teng tina berbagai latifah panyakit ieu piceun bakal kieu panyakit ieu dipiceun bakal kieu ngawujudna nu ieu dipiceun bakal kieu pan eta teh bakal ngabentuk eueuh riaan bakal ieu eueuh ujub bakal kieu eueuh takabur bakal kieu nu mantak kanyahoan ieu kakarak setengah wali nu eueuh panyakitna anu kanyahoan teu ku ahlina mah lamun dieu geus tereh ieu lamun ieu kamari geus hampir jadi ngan kabere ku atut turun deui kanyahoan nah ieulah ala kadar roh teh si jasad bisa mulya ketika rohna mulya mun rohna kamulyaanana sakitu jasad mulyana sakitu dengan kata singkat mun rohna arif billah ma'rifat khosohnya na geus datang kahalatun iza wasala abdu sumia arifan billah wa jasa geus tersingkap rahasia zat Allah kasimpulan nama wali be jasadna jadi mulya lantaran ngawadahan nu mulya urang kuari resep jasa kamaen cimplong roh urang teh resep jasa engke ngabatur lagi jeung nu si cimplong deui engke ngabatur teh jeung si eta deui bakal kapanggih urang nyambung woi aing ngan cimplong kitu
bener nyambung teh jeung eta urang atuh ngamain teh main remi teng urang ngobrolkeun remi si itu nyambung nun teu nyambung moal daekeun nyambung tah nu sok judi remi gaple eta di urang osok main kasino nyaon kasino Indro Dono nyambung deui jadi nyambung sah roh teh nyambungna jeung eta tadi ku ari urang ngobrol jeung DPR moal nyambung disambung-sambungkeun ge moal nyambung tapi DPR jeung DPRD atuh nyambung we bulan hareup ka mana urang ka Cianjur non nempo embe perbandingan cek nanti coba keluarkan modalna sabaraha duit gitu nempo embe untuk perbandingan ke bisa dikaji ku urang jang naon engke jang diterapkeun di lembur urang sabaraha juta ngamodalan DPR ka Cianjur nu deukeut baheula ulah ka luar negeri jam sekolah perbandingan untuk diterapkan kemajuan di satu daerah untuk di daerah yang tertinggal geus sabaraha ka Garut geus sabaraha juta 10 juta ka Cianjur sabala 10 juta mun hayang nyaho mah tah di DPR teh kos kitu tah ka Bandung ka Bali apa aya nu diterapkeun di daerah urang Tangerang eta teh sabaraha ratus juta teh ngamodalan tangkorak sia mun hayang nyaho mah ka Cianjur ka Cipanas ka Garut ka Tasikmalaya perbandingan jutaan teh emang deuk lain ngamajukeun negara deuk lalagaan doang mana nu bisa diterapkeun atuh di urang sugan atuh hayam pelung eueuh sugan atuh kitu naon ngaranna embe Garut eueuh embe Cianjur atuh eueuh tungtungna mah boro-boro ngurusan embe nu aya ge ka pondok ngadaharan bea santri ngadaharan santri kadang-kadang mah aya kieu model di pondok bae santri deuk dahar oh mantep jasa aya kiai liwat pan ditinggalkeun ka nya tah aya embe kadinya pan aya embe mah teh nyaon ka kiai pan nya mah atuh atuh jadi diheula santri mah oplo tolol kos budak leutik atuh naon lumpat atuh atuh cek urang mah sieukkeun heula embena atawa soangna henteu nya bela lompatan atuh kiai na nangtung bae di hayang nyaho deui atuh bae aku embe oplok kabehan neukeun carita urang urusan roh aya parantina geus lamun urusan jasad aya parantina baik pengurusan secara zahir maupun secara medis aya kitu keneh roh geus bakal kanyahoan mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu ngajadi ku ari bersih jasa kanyahoan ku ahlina mah nu matak bisa ditegor ku guru mursyidna sia urang sia tah pagawean sia teu anggeus lantaran deuk dibentukkeun model kitu teu anggeus bisa ditegor neangan guru mursyid eta lah nu hese anu bisa negor ketika urang salah. Iya mah guru mursyid teh lain gitu. Aisyah kamari milih mana? Milih katut kan dibere duit sabaraha duit, kos nu marah teh. Dibere duit sabaraha duit sia. Pan sia murid aing. Ngan 20 juta. Ka aing kan 10. Ye. Cak murid. Ih engke dia atuh kula mangmentakeun. Hah? Aing teh kudu datang, penting mangmentakeun. Ieu pan ieu guru jadi kieu ka balai nyari. Nu mantek aya tah. Nu norekat di Pandegelang aju ngadukung atut batal boro-boro dek jadi wali ngeunah ge moal teh kana ibadah salatna teu ceuli datang ka ngeunah bage demi Allah moal maka demi Allah naon sababna lantaran gangguan ruhani teu dipikeun teu ngabentuk geus loyog leumpangna ge lain deui lamun jelema geus bersih leumpangna ge lain deui leumpang deui ka deuleu teng diuk nage lain deui bae pokona mah kos ku basi kiai atuh pokona moal nyaho sia mah aing ge jatuh nyaho gitulah keayaan roh jeung awak bisa mulia lantaran awak wadah mun ngawadahan roh di mana rohna ma'rifatullah wa rasul wallahu a'lam.